Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda diajar gitu mitranya paud ya. Salampang baktos utamina ka para mitra, ka para baraya saudara, dulur-dulur salam dunya. Mugia dina ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala jeung dimudahkeun sagala hal-hal anu di nuju keur dijalani hidup kitu nya. Simkuring gaduh carios ngadongeng Sunda nya, ngadongeng Sunda gaduh carios dina judul Dendam Kabawapati, neraskeun anu kakantun dinten kamari dina bagian kadua, ayeuna bagian katilu dina judul Dendam Kabawapati. Mangga mitra urang kawitan wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Etong hilapnya hilap wae emang di subscribe, di komen, di like, di komen sok pilih da sidik seueur lepatna panginten mang ieu da namina ge paudnya diajar. Mangga urang kawitan wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Dina jejer carios Dendam Kabawapati bagian katilu lain ketiganya, ketiga mahalodo. Mangga kamari tos dugikeun ka bade nyawalakeun tos kapenaknya nyeneng si tos sacana ka bumi. Alhamdulillah Gusti, ya Allah ya Robbi, si Nyai geus kapanggih ayeuna mah ngan hanyakal we duh geulis Nyai anaking hampura abah teu bisa ngajaga diri jaga diri budak heunya jagan maneh Nyai nu jadi anak abah. Cing sabar we geulisnya nya geulis Nyai anak cing sabar we teu boleh sabarnya dari geus kumaha ya gitu we bah meja nyeneng si cing sabar we keun kuring arek naluntik kerek nyawalakeun bada Isa jeung kokolot lemur lebe dua kampung malahan mah moal wakaisena bubar tos salat berjamaah Isya engke urang sakalian bereskeun permasalahan ieu. Moal kuring moal taluk jeung moal keung apal ieu mah galagatna nu ngarogahala teh. Abadog hanteu rarampog teu wanieun ayeuna mah kalemur kuring kalemur urang teh ayeuna mah geuning wanina kitu ngarogahala atawa ngagadabah kahormatan barudak di urang. Eun kuring tanggung jawab sadarea keun wela cing salabar ayeuna geus katemperankeun kuring can magrib can salat magrib rek salat heula hampura kuring ditengalkeun heula ku kuringnya di dieu abah keun aya atas si Surya baturan Surya maneh geus salat can atos tang tadi langsung we da adan ka kebujeng keneh tadi teh oh syukur atuh kuring balik heula dagoan we heula di dieu Din maneh di dieu we heula Din siap RT geun ku abi lah di dieu we
Atuh abdi oge bade di dieu ngabaturan. Keun bae lah lumayan abi bisa dititah atuh. Ujug ieu jang otoy. Aya si otoy geuning di dieu ye. Oh atuh toy hade sok tiluan maneh barudak ngarorad jaga heula di dieu. Butuh cai mah naon kateun kuring. Tuh ngewek cai mah da aya di dieu ge RT. Tuh sini ni oge tuker ngulubkeun sampe jeung hui nyeupan hui. Bae sok we RT geura heula magrib bisi kaburu ieu da abah ge acan. Bral lain bralnya mitra sanes bral. Leos atuh RT teh cag turun tina golodog leos ngajugjug imahna. Nepi ka imahna uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang kumaha ngineng si teh Kang? Pok tanya pamajikan RT Juma. Cerom lah. Oh aya nu ngaharogahala. Ujung aya nu ngagadabah kahormatanana. Aduh. Nya teuingnya budak sakitu geulisna bahonyo. Loba nu mikaresep malahan mah nepikeun ka jadi kitu nasibna nya Kang. Nya tah akang oge milu simpati. Kade barudak urang leutik keneh kudu dijaga. Ulah sampaikeun tamelar atawa kumaha boh kitu boh kieu kudu buru teangan. Sanajana leutik keneh. Mitra RT Juma mah rumah tanggana teh maju ka kolot. Matak barudakna teh leutik keneh aya nu panggedena teh SD kelas 6 lamun ka zaman kiwari mah nya. Nu pangleutikna karek bisa leleng ka halu boga 2 lalaki 2 anak awewe 2 anak. Kade barudak urang sanajan leutik keneh kudu diperhatikeun. Amuh da komoh we atuh Kang da abi ge sidik nya ka anak mah komo. Jika Kang bisi kaburu ieu katomberan magrib can magrib ieu teh can salat. Heuh atuh jiga tukang nya sok leos we atuh ka pancuran rada gebrus we ngibus nyebut teu mandi ngibus. Lamun mandi mah rada heubeulnya make sabun make gebrus we ngaleungitkeun kesang wudu geus wudu terus teu talangke ka paranti salatna aya di imahna. Kacaturkeun salatna nyampeurkeun deui ka pamajikanana. Song pamajikanana teh ngasongkeun ci kopi haneut. Kang bade tuang heula bade tuang atanapi bade ngopi heula. Wah eta we kopi geuning geus ditinyu lebar keun da can lapar-lapar teuing masih keneh ieu barang reung mikiran heuh da sahanteu-hanteuna ge akang teh pan dipercaya di lemur jadi RT jabang seolah ngararindu ka akang si boh tua kampung boh lebe ge geuning. Heuh da akang mah pan teh heula ge kita jadi tua kampung malahan mah nepi jadi kuwu oge akang mah dititah ku lemur sajen oge. Keun bae lah geus kitu lah. Teu ka dieu kopina. Suruput jiga mangununi mah cekes atuh udud jarum coklat. Ududna teh geus aya jarum coklat mitra. Da ieu mah henteu heubeul-heubeul teuing gitu. Jarum coklatna teh 7 genep. Suruput serbung udud bangun nikmat ngareureuhkeun heula kacape. Nyai ke pada isya akang besi telat mulang di masjid. Arek aya nu disawalakeun heula masalah si nyineng isi.
Bisi dedepeun gitu akang ngomong ayeuna. Kan bae Kang sok we teu nanaon. Kade we di imah tarulakan pantos acan akang balik mah ulah waka peureum mun bisa mah tangina non talingakeun we heula budak pang-pangna mah nu leutik bisi sarena bala gajulah bari siti guling. Bade da moal da di juru disimpen di sisi di ranjang Besi mitranya nu make kulamu di lembur mah pantes ameh teu kureungit cenah. Suruput cikopi nepi ka beak geus diinum udud geus beak dipareuman dicecepkeun kanu asbak tina awi tina ruas awi pareuman. ayeuna akang bade ka mana? Heula moal waka ka mamana lah arek heula ngareureuhkeun heula bari jeung arek ngimplang lamun ngimplang teh mah arek ngimplang pisawalaeun ge naon ieu kumaha ieu carana pihadeunana kumaha alusna kumaha gitu. Atuh sok leureuh heula akang da capek. Bedog di mana nyi nu tadi? Itu we ngagantung di nu parantina. Ke dibawa bisi ayana naon. Atuh Ngaso heula mitra. Urang teraskeun deui mitra. Arek nyawalakeun heula engke jangke kumaha cara jeung yeuna engke kumaha solusi nu terbaikna cenah mitra. nya sok we kumaha akang saena dari wayahna we da ari di jieun kokolot di lemur mah kudu rancage jeung kudu bisa ngatur waktu. Ari kitu nama lah. Tapi kan bae hitung-hitung nebus dosa ka baheula we kesalahan ketebalegan akang baheula. Arek nyeun kahadean nepikeun ka sesa hirup mah nepikeun ka tungtung hirup dibere sesa hirup ek dipake jalan bener kahadean hade ka sasama arek silih tulungan. Syukur we Kang abdi mah atoh sanajan nyaho ti mimitina ku abdi mah geus dikubur kabehanana ge ka kalakuan atawa laku lampah akang nu baheula mah ku abdi mah geus dieuweuhkeun. Ayeuna mah akang mah ku abdi mah dianggap salaki anu tanggung jawab jeung anu soleh ku abdi mah Kang. Didoakeun cing salamet boh ka ditu boh ka dieu oge. Nuhun nyi euy. Bagja kuring pamajikan nyarita kitu mitra rada nyentuh rada lain nyentuh maksudnya rada ka gagas gitunya kanu kalakuan baheula dia omongan pamajikan gitu ngadukung bahwa mahemanen si Abah si RT Juma arek milaku jalan kanu kahadean kocapkeun wanci Isa ngecunuk dur suara bedug di masjid geus aya ngong tekung silila sora adan atuh teu talangke akang ini heula nyi adan ngeukeun adan ayeuna adan eukeun Isa bisi rada peuting tarulakan we panto mah kajen akang ke gegedor gegero
Gatuh Kang, kade hati-hati di jalanna. Oh, nya itu nuhun nyi. Piduana. Sok sing salamet Nyai. Kang, ti Nyai mah. Beral atuh mitra mangkat RT Jumal teh ka masjid. Bari nyoren bedog. Lah pakaian mah bersih. Make biasa pakaian bersih pakaian sore itunya kampret hidung galur hidung kahanap hidung ngan teu boleh terlepas ari iket barang bang semplak nama napel we jeung cirining ruruntuk jawara nu geus teu diparake teh geulang bahar batu ali nu karitu geus tara diparake di kanyut kunang diampihkeun we kitu. Kocapkeun geus aya nu komat, geus karumpul, geus araya ngariung, geus arek maju, geus komat nyabrak aya kubah Sule nu salaku imam di masjid eta jeung marbot kadang jadi marbot kuang adan teu kacaritakeun waktu ari ibadahna mitra da dongengnya ieu mah beres masih keneh aya hiji dua ngalakukeun salat sunatna tekung silila bareres beres teh henteu bubar joguk ge nyararane kanu bilik masjid nyararane ngadareukeutan gitu kan bilik masjid ame babari nyarane cenah komo sibah mod mah di juru we nyempod paranti nah maneh nama hari salat Jumaahan oge sok di dinya ame babari nunutan cenah pokona ampura heureuy mitra kumaha ieu teh palabe sok bae kumaha RT we alusna kumaha teh. Oh sok atuh bubuka heula ku kolot keun kuring nuturkeun mat patua kajen wae atuh kitu we sok kajen ku Jang Juma bae. Atuh arek kitu mah geus we jok Jang Juma buka ieu sok arek kumaha sawala teh pok nu sejena kieu we atuh ayeuna mah da kuring geus nyaho sabenerna mah ieu palakuna teh kuring mah minta persatuan we ti sararea babarengan urang gotong royong leuwih iat garduh-garduh rona barenerkeun deui cing alus heueuh jalan mah masih ayeuna oge ngararona ngan cing barenerkeun deui cing difokuskeun deui ka nu rona tamahan jelema ayeuna asalna tina opatan atuh jadi genepan sapeuting kumaha sarangup sanggup cenah mitra saur manuk teh nemalanna teh kumaha batua atuh miluan wae kuring malah sok bae keun bae da maneh sidik geus alus geus da dewek percaya ka maneh sok geus tuluykeun naon deui kumaha pok lebe nyarita kieu ayeuna mah kuring geus nyaho ngan teuing masih keneh di dinya patempatanana teuing geus pindah rombongan si Murka teh loba baladna teh ayeuna mah kieu we isukan mah anu
ngarora anu jarag-jag tur ngarora kuring rek di pilihan jang batur kuring init ka ditu tong loba teuing lah 5an we jeung kuring 4an barudak ngora paling si Surya si si Otoy Jamlikun tah jeung si ieu tah alus masih kasja tah si kasja rada degel rada nyaho kuring pangabisana rada lumayan kanu gelutna mah ya itu syukur ari kitu mah ceuk lebe ngan ngarona mulai ti peuting ayeuna genepan kajeun di belah dieu rona pos rona di dieu genep belah ditu genep kajeun kuring ngulincer istilah nama ngabaturan ka ditu ka dieu kohkol utamakeun deui unggal imah kudu aya 5, 3, 4 imah kudu aya hiji kohkol jadi ayana naon moal hese boh nyalukan katitih nyalukan urang sararea mohon mangga temal nu aya di dinya mitra ngaso heula mitra nu hiji eta sawala teh nu hiji opatan jeung kuring isukan urang init urang paluru tempatna anu kadua rona iatkeun deui iatkeun deui aktifkeun deui musaware pos rona anu kendengna murah atawa hateupna ruksak badanerkeun kohkolna badanerkeun sok wayahna sapoe isuk mah keun heula tuna anu pagawean di sawah da moal matak jog jujol jabrik jukut meureun ditinggalkeun sapoe mah mangga temal nu araya nu milu sawala teh nu araya di dinya Tekung silila torojo pamajikan RT udah geus kitu ilaharna itunya di lemur eta mah mawa teko terus jeung nyemae saro tatanggana salaki Jang Udin pamajikan Jang Udin ngajaringjing cai jeung gelas nu nyawalakeun teh meureunana bisi hararaus kitunya hayang arinu ya Kang ieu cai we lalawuhna mah teu aya subung di bumi teh keun bae lah atuh padahal mah nyarita we ka Abah Nyi ka palebe atuh aya meureunan sepantaleus jeung sampe-sampe wae mah lamun arek kieu mah wah goikeun bae ke deui we RT ceuk RT Jumat tah sok kadijakeun bagikeun nu arek ngarinum sok nyaroko teh lah sorangan wayahna kade Bra mitra tos kitu tos beres nyawalakeun nu pokona mah utama arek dipaluruh ku Pak RT jeung opat jalma barudak ngora si Kasja si Otoy Surya jeung si Udin sanajan gitu ge rada geus kacariri geus rada pernah teh mah geus sok seeutik-seeutik diwarah kanu main po silat gitunya mitranya bubar acara sawala bubar
geus bubar masing-masing marulah. Geus kitu ari pek teh kaburu jek nrong ieu mah mitra kabujang seep waktosna. Enjing urang teraskeun deui dina episode nu salajengna dina judul Dendam Kabawa Pati karangan Sim Kuring Manawi. Itu mamanawian bahan katampi da namina ge paun gitu nya, diajar ku bakat ting reueus abdi teh kanu seni suna jeung resep kanu dongeng ti alit ti zaman para senior wakepo Mang Barna. Ayeuna masih keneh nuju menang Mang Jaya, Mang Dina Mara dongkap deui ayeuna nu areng hapunten abdi pilih tata bahasa sareng cara nyampaikeunana kirang merenah maklum da abdi mah istilahna mah diajar. Mudah-mudahan atuh kapayuna tiasa abdi langkung sae. Tong hilap kawargi sadayana kamitra dulur-dulur nu di lembur baraya nu di kota saudara salam dunya. Tong hilap di subscribe di channel YouTube abi di channel Bandung Sunda Bandung Kidul sareng Kang Gugun sapara kanca. Mangga sakitu nu kahatur hapunten sagala kalapatanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.